Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa man ikhtarahu min ibadihi li ada'i ta'ati ma'a mulazamatil adab wa hada man irtadahu ila tawzi'il awqat ala istighali bil ma'lumin nafi'ah wal ibadati wal ahzab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighun nabiyya hijabaitikal haram wa ziyarata qabr nabiyikal karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Para ibu jamaah rahimakumullah, ngalangkungan takdir Allah anu ieu urang sadayana dikempelkeun deui dina kataatan ka Allah kalayan ngariung di majelis urang, Majelis Ta'lim Zainul Iman. Mudah-mudahan ieu majelis janten wasilah anu nyata urang sadayana janten ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semakin orang sering ngaos, semakin orang sering angkat ka majelis ta'lim, ka majelis thalabul ilmi, sehingga jadikeun urang sadayana langkung ngartos kana bag-bagan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sabab teu meunang henteu ilmu kudu aya dina diri urang sadayana, ilmu kudu euteup dina manah urang sadayana, sangkan ibadah urang teh nilaina hade di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi nu ngabentenkeun hade sareng teu pati hadena ibadah teh eta teh ku ayana ilmu. Sanajan mungkin dina perak-perakanana mah sami, jalmi anu bodoh salatna kitu, jalmi anu pinter salatna kitu, bisa jadi terjadi kitu. Tapi nilaina di payunan Allah benten gitu. Nilaina di payunan Allah benten. Naon margina? Sabab jalma anu boga ilmu mah salatna teh bari mawa harga diri, maksudna teh mawa diri ka Allah bari dirina teh anu dipinuhan ku ilmu, sementara Allah ngamuliakeun ka jalma anu boga ilmu. Amin. Jadi nepikeun ka kulem-kulemna jalma anu gaduh ilmu mah geuningan langkung dipikasi ya, daripada jalmi anu ibadah tapi lain ahli ilmu. Bikin ka diriwayatkeun geuningan setan ngalangkung, cenah ngalangkungnya ka setan mah ningali ngadeuketan rek ngagoda jalma anu keur salat. Eta jalma anu salat teh teu kacaritakeun ahli ilmu, ngan osok we ari salat mah di gigireunana aya jalmi anu keur sare, nu keur kulem. Si horeng eta jalmi nu keur kulem teh ahli ilmu gitu. Tapi dicaritakeun setan leuwih sieuneun keneh ku jalmi anu keur kulem. Sabab kulemna eta jalmi heuda jalmi anu boga ilmu. Jadi naon anu ngabedakeun? Kualitas urang ternyata, kualitas diri urang, kualitas keimanan urang, ilmu urang ngabentenkeun kana kualitas ibadah urang. Sehingga ibadahna nabi sareng ibadahna urang jelas benten. Sanajan nabi sami misalkeunana salatna 4 rakaat,
salat lohor, urang salat 4 rakaat, tapi kekeh bakal benten atuh. Sabab Nabi mah salat 4 rakaat teh bari mawa diri anu mulia, anu bersih, anu suci. Ari urang mah salat 4 rakaat teh bari ngagugulung dosa di lobetna teh. Sanajan sami nilaina, itanganana, rakaatna, tapi puntenna benten ternyata di sisi Allah. Mamawi kitu urang sadayana mudah-mudahan ku wasilahna angkat katolabul ilmi di majelis talim nu mana wae da sami wae satungtung eta majelis tiasa nungtun para mustami'ina kana ilmu dugikeun ka tiasa nambihan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang ngadoa heula ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ku barokahna ieu majelis sing janten doa khususna pikeun urang sadayana anu hadir di dieu anu nuju teu damang, urang doakeun urang sadayana pamugia barokahna ieu doa dina ieu majelis janten wasilah kasehatan dohir sareng batin tina sagala rupi panyawat-panyawat urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana si'ati bil labasa isfi anta syafila shifaan ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, isbi ala man hasna alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Para ibu daramang ibu, alhamdulillah. Ieu teh naros sanes naros tapi ngadoakeun ieu nya. Ngadoakeun tapi berbentuk patarosan. Mudah-mudahan disehatkeun dohir sareng batin. Mudah-mudahan langkung dicetak ku Allah Subhanahu wa taala janten ahli kasayan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Takdir Allah anu mulia ngadugikeun urang sadayana dina ieu sasih Sya'ban, sasih rawah cenah gitu. Urang mah apal keneh kana rawahna daripada kana Sya'ban. Rawah mah bahasa di urang. Rajab, rawah, puasa, Bu. Berarti sabaraha dinten di lebaran teh, Bu. So bedacan. Gitu. Soalna benten-benten jalmi teh gitu. Aya anu dinanti-nantina, nu diantos-antosna teh hayang bubur lebaran, keun wae heula Bu. Intina mah alhamdulillah urang diijabah ku Allah tiasa dugi kana sasi Sya'ban. Sasi Sya'ban ieu diibaratkeun ku para ulama sasih di mana urang nyebor kana pepelakan urang. Dina sasih Rajab urang teh pepelakan, dina sasih Sya'ban dicebor, dina sasih Ramadan dipanen. Alhamdulillah mudah-mudahan urang tiasa nyiapkeun sasih Ramadan teh anu langkung sae tibatan Ramadan kamari. Dina hartos urang sadayana tiasa ngalobetan Ramadan kalayan amal ibadah anu kiat, amal ibadah anu kade, amal ibadah anu tiasa mawa urang langkung khusyuk sareng sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya hujan anu lunsur dina dinten ieu dina waktu ieu sing janten hujan rahmat, sing janten rezeki pikeun urang sadaya. Ulah pupulutus rumeh hujan wae, ulah pupulutus rumeh laladok wae, jarablog wae. Eta teh rezeki urang candak sayana wae. Para ibu jamaah rahimakumullah, masih kene aya sambungan sareng cariosan anu kapengker. Hanca urang teh cumarios ngeunaan dina masalah hibdul auqat, nyaeta ngajaga waktos teh.
Dan salah sawios wasiat anu diamanatkeun ku para ulama ka urang sadayana. Urang teh kedah tiasa ngajaga waktos. Sabab waktos teh modal urang. Bahkan ieu modal teh anu tara dicatet. Modal ieu teh tara ditingali, tapi lamun modal ieu ngaleungit maka sagala urusan bakal leungit. Jadi nu namina waktos teh hiji modal anu lain meunang kahayang urang, lain meunang ngatur ulang, lain meunang nyiptakeun urang. Tapi ku para jalmi-jalmi khususna anu dina bidang usaha, tarapati direken yen nu ngaranna waktos teh adalah modal. Padahal ku teu ayana waktos maka sagala urusan anu direncanakeun oge bakal hancur, bakal moal tiasa kalaksanakeun. Gitu. Sanajan geus nyiapkeun rencana sakumaha hadena eta rencana. Sanajan tos nyiapkeun modalna, bari modalna ge henteu alit-alit. Tapi lamun ngaleungit we waktu ku Allah dieureunkeun, maka sadayana nu direncanakeun jeung sadayana modal teh nu disiapkeun pasti moal guna sama sakali. Nepikeun ka Kanjeng Nabi ngadawukeun dua kanikmatan anu sok dipopohokeun ku manusia. Nikmatani magbubun fihima jami'un nas. Dua kanikmatan anu umumna ku jalma teh sok dipopohokeun, sok dianggap eueuh. Naon eta teh? Al-firagh was sehat. Nyaeta nikmatna nyalse sareng nikmatna sehat wal afiat. Dugi cariosan urang teh dina masalah ngatur waktos dimulai tina waktos subuh teh. Sabab subuh teh waktos anu mulia. Ciri kamuliaanana Allah Subhanahu wa taala ngadawuhkeun dina Al-Qur'an ngamulyakeun kana waktos subuh. Sumpah ku waktos subuh. Salah sawios ayatna teh dina surat At-Takwir, fala uqsimu bil jawaril khunnas. Terus kalimat teh wal laili idza as'as wasubhi idza tanafas. La uqsimu bil jawaril khunnas. Kami sumpah kalayan bentang-bentang jeung kalayan wengi, sumpahna teh jeung kalayan waktu subuh nalika nyingrai popoe. Ta ieu waktu subuh teh kedah ku urang dimanfaatkeun janten waktos pikeun memulai hari-hari urang, dinten-dinten urang supaya pinuh ku kasaya. Diantawisna teh satungtung teu aya udur, satungtung teu aya halangan sareng hambatan pikeun salat subuh berjamaah, maka sok salat subuh berjamaah. So, kautamian salat berjamaah parantos kadugikeun. Sanajan hukumna teu wajib, tapi berjamaah teh biasa ngalipat gandakeun kana amal salat khususnya. Upami salat sorangan mah nyaeta sadarajat, maka salat berjamaah mah tiasa 25-27 darajat. Oge tiasa saling sampurnakeun kakurangan anu aya di masing-masing jamaah jeung imam. Lamun si makmumna kurang anuna, maka di imam tiasa nyampurnakeun. Lamun di saurang maka kurangan dina anuna, maka dina jalma anu lain aya kaleuwihan eta tiasa nyampurnakeun salat berjamaah. Wasiat salajengna sumastagil bil wirdi la tatakallaman
mustaqbilan wa muraqiban wa muhallilan. Terus anjeun kudu katungkul kalayan wirid. La tatakalaman bari anjeun teh ulah ngobrol. Mustaqbilan bari nyang hareup ka kiblat. Wa muraqiban bari taqarrub ngarasa diri diawasi ku Allah. Wa muhallilan jeung bari tahlil maca la ilaha illallah. Idza faragta min sholati subhi mura'iyan lil adab al mutaqaddimah fastaqil bil wirdi. Lamun beres salat subuh anjeun waktu anu utami teh maka sok kudu katungkul anjeun kalayan wirid-wirid tina dikir-dikir, tina tasbih, tina doa-doa sareng ayat-ayat anu sanesna. Wa waradat fi fadliha ila tulu'i syamsi. Jeung waktuna teh nepikeun ka bijilna panon poe. Intina kumaha Bu? Wiridan diwasiatkeun ku para ulama kahade ulah nganggap sapele, ulah nganggap enteng kana ngawirid kitu. Khususna ngawirid wiridan sabada salat dina salat subuh. Naon margina? Nama jeung naroskeun margina. Pan teh ibadah hungkul. Fungsina faedahna urang wirid teh urang naon zikir ka Allah. Ieu teh keur ngabimbing naon ngajadikeun tuntunan supaya hate urang, pikiran urang terus emut ka Allah Subhanahu wa taala. Ari zikir teh secara umum aya dua, aya zikir khafi, aya zikir jali. Zikir khafi mah zikir anu henteu ka kuping. Anu sumberna teh aya dinu manah urang. Sanajan bibirna teu ngucapkeun tapi hatena mah teu weleh emut wae ka Allah. Sora hatena mah ngawirid wae ka Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Hatena teu dina mana? Kadang teu dina lisan. Tanu kadua aya zikir jali. Zikir jali mah anu melalui lisan urang. Anu biasa ku urang diawaskeun sabada maghrib, sabada isya, sabada subuh, sabada salat-salat nu 5 waktu teh. Ieu namina teh zikir jali, zikir anu eces, zikir anu dijaharkeun, dikeraskeun. Lamun dibundang banding ieu zikir nu dua rupa ieu teh si horeng anu paling utami mah zikir anu dina manah urang. Zikir khafi teh. Naon bentenna kitu? Nu ngabentenkeun teh sabab nu namina zikir jali mah zikir kul lisan. Allahu akbar subhanallah la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah. Ieu mah kadang kawis dibatas ku waktos. Tapi raku sapa panjangna sapopoe teu eureun-eureun. Disubuh kene subhanallah subhanallah subhanallah. Allahu akbar Allahu akbar. Di subuh nepikeun ka maghrib teu eureun-eureun. Da haus atuh teh matah garing kana ti kono. Sehingga anu paling utami mah kumaha? Anu aya dina manahun. Bisa gitu sapa panjangna hate dikir nya bisa. Pan Kangjeng Rasul ku anjeun kitu. Kangjeng Rasul sanajan raraina naon socana peureum kulem gitu. Sanajan pada melanana nuju sibuk naon gitu. Tapi hatena henteu pernah lepas tina dikir ka Allah. Allahu Allah. Dina manahna itu kapeperikeun ari dikir anu kopi mah urang teh teu acan tiasa
da acan na istiqomahkeun dikir hobi. Nah sok urang ayeuna ngawitan ku dikir-dikir jali anu diantawisna teh sabada subuh. Aoskeun wiridan-wiridan anu biasa kurang kakuping ti imam salat. Ayat kursi sing kaos. Allahumma antas salam sing kaos. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u darajati minkal jad. Teras ayatan ayat kursi sing kaos. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi in tubdu ma fi anfusikum wa tubuhu eta terakhir ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Teras ilahi rabbi anta mulana subhanallah 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 33 kali. Alhamdulillah 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 33 kali. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali. Teras tutup kalayan naon tahlil la ilaha illallah minimal sakali. Eta teh lamun ku urang diaos ageng pangaruhna kana diri urang, bakal nungtun urang sadayana langkung emut dikir ka Allah Subhanahu wa taala. Salajengna lamun aya waktos mah upami teu aya kaperyogian anu mendesak waktosna nyalse satia-satia mah ulah wakacengkat di tempat salat teh badal subuh teh. Nah kitu aya naon? Urang teraskeun kana naon? Kana salat isyraq namina. Salat isyraq. Nabi ngadawukeun man shalla al-fajr fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams tsumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Saha wae jalma anu salat subuh kalawan berjamaah terasa pada salat berjamaah teh calik di tempat salatna dikir ka Allah, ngaos-ngaoskeun wirid, tasbih, tahlil, baca Al-Qur'an, nepikeun ka bijil panon poe. Terus kumaha? Teras salat sabadana bijil panon poe, teras salat 2 rakaat. Teras kumaha lamun tos salat 2 rakaat? Maka pikeun eta jalma aya ganjaran saperti ganjaran haji sareng umroh anu sampurna. Tayeu pisan anu disebat salat isyraq. Jadi aya salat nu disebat salat isyraq. Waktosna teh enjing-enjing. Gitu. Nalika panon poe bijil, tapi syaratna kedah nyambung sareng salat subuh disambungkeunana ku naon? Ku dikir, ku wirid, ku ngadoa di tempat salatna. Tata acan waktos duha. Ganjaranana didawukeun ku Kangjeng Rasul sapertikeun jalma ibadah haji sareng umroh anu sampurna. Kumaha anu sampurna teh? Sampurna sagala-galana, syaratna sampurna, rukunna sampurna, ganjaranana sampurna. Ta minimal urang teh saumur hirup sakali mah kedah nyobian sanes nyobian ngalaksanakeun aya ganjaran anu ageung diburuhan sapertikeun ibadah haji sareng umroh anu sampurna ku salat isyraq. Tadi eta punya katangtosana teh
Dikawitan ku salat subuh berjamaah teras tos beres berjamaah diteraskeun kana wirid kana ngadua dikir ka Allah nepikeun ka katinggal panon poe bijil salat 2 rakaat namina salat isyraq ganjaranana teh sami sareng haji umroh anu sampurna sataacan salat duha engke salat duha mah laksanakeunana upami ninggal kana jama nu paling afdol salat duha teh ditabuh 8 dugikeun ka 10 eta paling afdol salat duha salat isyraq namina Imam Al-Ghazali ngoningakeun kieu inna hadal waqta ani ma baina tulu'il fajri ila tulu'is syams Imam Al-Ghazali nguningakeun saestuna ieu waktos anu dimaksad nyaeta waktos antawis waktos fajar tulu'il fajri nepikeun ka tulu'is syamsi nepikeun ka bijil panon poe jadi waktos antawis bijilna fajar sarang bijilna panon poe ieu teh waktun syarif waktu anu mulia wa yadullu ala syarafihi wa fadlihi iksamullah depikeun ka Allah Subhanahu wa taala sumpah kalayan waktos ieu naon waktu subuh teh wa subhi idza tanafas jeung demi waktu subuh bila mana eta waktu subuh teh nyinglarkeun kana popoekna wa tamaduhu jeung Allah ngalem kana waktu subuh teh falikul isbah Gusti Allah anu bepeskeun waktu subuh isuk-isuk jeung Allah marentahkeun dina ayat Gusti Allah dina ayat Al-Qur'an fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha pek anjeun geura tasbih sucikeun Allah dina waktu samemeh bijil panon poe jeung waktu samemeh surupna panon poe ieu mah dalil Al-Qur'an yen urang kudu zikir ka Allah samemeh bijil panon poe sareng samemeh surup panon poe Amawi aya nu disebat zikir al-ma'surat. Zikir anu ku Kangjeng Rasul sadidinten didawamkeun diaoskeun. Zikir pagi dan petang. Enjing-enjing sareng pagi-pagi, enjing-enjing sareng sore-sore. Enjing-enjing sabadana subuh ngaoskeun. Upami teu kabujang subuh pagi-pagi, sateuacan aktivitas pada malam. Oge sateuacan suruh panon poe sabada asar geugeun ka sateuacan waktos magrib minimal eta tapi urang mah alhamdulillah dikirnya upami salatna berjamaah mah tos insyaallah lah gitu sanajan teu sakedik kitu nya jalma anu salat berjamaah tapi teu daek dikir disebat Allahumma lantas jalan teh Allah batur mah Allahumma angkas salam ieu mah Allahumma lantas jalan dina sapalih riwayat diuningakeun saumpamana kaayaan jalmi sapertoskeun kitu tos beres salat berjamaah henteu wiridan heula langsung kaluar eta teh saenyana mah di lawang teh aya malaikat anu ngabedega teh naon popolotot sosorongot nyarekan teh mun cek basa urang mah ari sia ka era gitu batur-batur wiridan yeun rurusuhan gitu nah pedah teu katinggal ke urang malaikat eta tah mata urang diajar zikir ka Allah Subhanahu wa taala wa idza dhahara fadlu dalika lamun geus dicaritakeun kautamaanana teh anu tadi da dikir di waktu subuh teh nepikeun ka jadi pokona mah sing aya waktosna urang teh nyasekeun naon nyadiakeun waktos ti waktu subuh nepikeun ka panon poe
bijil sing aya anu kaanggo dikir ka Allah sing aya nu kaanggo upami teu sempat di masjid sabadana keluar di masjid di bumi atau di mana atau abdi mah ada langsung barang dambal pada subuh teh bari barang dambal wes dikir gitu ya, dikir kopi teh atau minimal gitu di nama teh jadi bener namina dikir mah ibadah anu nyalse salalas nama gitu nya da tekadah aya modal tekadah aya waktu khusus salat onaman aya waktu anu diharamkeun teh tapi dikir mah teu aya waktu anu diharamkeun dina salatnya sanajan salat teh pan kedah tiap waktu maksudna teh salian salat-salat anu wajib nu 5 waktu aya pasunahan salat-salat anu sanesna bahkan mungkin orang teu acan kantos ngalaksanakeun aya salat hajat teh ya salat hajat teh salat anu urang dilaksanakeun dumeh urang aya kaperyogian ka Allah gitu naon wae eta bisit bade tiap dinten oge mangga salat hajat kuramah deui memang Allah teh ngadawuhkeun pan gitu kumaha ngadawuhkeunana wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin pek kudu ku anjeun dijadikeun pitulung anjeun teh sabar jeung salat di antawis ngajadikeun pitulung sabar sareng salat teh nya urang teh ngalaksanakeun salat hajat aya pangabutuh hayang ditulungan ku Allah sok salat hajat waktosna iraha wae tapi aya waktos anu diharamkeun urang salat iraha ba'da subuh sabada beres salat subuh terus nalika panon poe bijil kecuali tadi teh ya salatna salat isyraq teh terus nalika panon poe aya di luhureun umun-umun urang sateuacan waktos lohor sekitar tabu 11 ka ditu terus sabada asar pan teu aya salat sunah sabada asar gitu terus nalika panon poe bade ieu sateuacan magrib panon poe bade subuh eta 5 waktos anu diharamkeun salat numutkeun aturan syariat fikih naon sababna ieu mah hikmahna panginten para ulama atau nabi sahibus syariat Kangjeng Rasul melihat mandang yen dina eta waktos teh disebutkeun diantawis 2 tanduk setan naon maksudna 2 tanduk setan teh suruh bijil panon poe sareng suruh panon poe teh eta teh waktu ibadahna jalma-jalma anu nyembah panon poe sehingga umat Islam kudu benten tah ari dikir mah dimaksa dikir ieu mah setiap waktu sanajan dina waktosna tadi gitu pokona mah keur naon wae gitu dikir ka Allah Subhanahu wa taala keur barang dambel keur kulem oge gitu nya kumaha cenah atuh keur kulem ari keur urang mah da rupina susah ngagambarkeunana gitu tapi da Kangjeng Rasul mah kitu jadi Rasul mah fungsi duanana batina teh berfungsi maksud berfungsi teh batina hirup gitu. Fisikna oge tangtos hirup dina ibadah jadi nalika salat teh gitu fisikna salat hatena ge salat gitu nalika wirid teh bibirna wirid lisana wirid oge hatena oge wirid sok atuh cenah fal yakud wala yatakallam maka sok anjeun calik jeung ulah ngobrol cenah ila tuluhi syamsi sing husu ka Allah Subhanahu wa taala bal yang bagi antakuna wadifatu ila tuluhi arba'atu anwa'in aya opat warna anu dilaksanakeun dina waktos antawis bijil fajar sareng bijil panon poe teh sabada subuh dugikeun ka sateuacan panon poe bijil
Ieu teh penting punya urang teh kedah kayakin kedah heula naon gaduh heula kayakinan ieu teh waktos nu utama kedah benten sareng waktos nu sanesna nepikeun ka nabi nya rek tos subuh teh ulah kulem deui ulah sare deui gitu kajen teuing naon lah gitu kajen teuing kulang jentul daripada ieu bener-bener atuh datun duh eta teh tuh makanya orang tengke sekedap di sasi Ramadan ya mana tuh sasi Ramadan teh tuh entah sahur salat subuh campur tunduh terus beres di masjid atau beres salat ya panawan deui atuh da teu aya pada melang geus sahur pan langsung we gitu narik deui selimut gitu beureum nyaring-nyaring jam 10 pada aya teh waktu anu utami pikeun urang ibadah ka Allah cenah da tunduh ada sanes alasan kantun dilawan we hiji dikir doa-doa doa-doa doa naon we gitu pada subuh wa adzkar cadang dikir-dikir doa dikir baca Al-Qur'an matak sok urang ngabudaya di sebagian lembur mah pada subuh teh orang tadarusan anu ibu-ibu nu bapak-bapak gitu nu tadina tarage sok rajin gitu katinggal alhamdulillah itu teh Ramadan terus sata acan ieu teh sata acan lebaran teh sok aya hataman heula cenah padahal sabenerna mah teu tamat maca Quran teh gitu sae we gitu orang ngawawaas bulan Ramadan gitu kalayan ibadahan henteu ti sasari gitu kadang-kadang panjalmi teh sok ngeluh kumanya bulan puasa ieu nama satepati waas asa kitu deui tepati penting waas teu waas nama nu paling penting mah urang ngisian ngalebetan Ramadan kalayan ibadah makana ibadah-ibadah anu henteu sasari ku urang dilaksanakeun sok laksanakeun beh waas gitu beh waas wa tafakur jeung tafakur jadi hiji sabada subuh teh baca doa ngadoa ka Allah sok ngadoa hayong naon pan urang teh pasti urang teh dipinuan ku pangabutuh ka Allah teh hayong naon teh tah khususkeun dina waktu subuh teh hayong dilancarkeun urusan hayong dilancarkeun usaha hayong dilancarkeun sagala rupi sok tamplokeun dina dikir waktu subuh mulyana sareng agungna waktu subuh teh nepikeun ka seolah-olah berjuang maksudna kieu Bu jalma salat subuh mah masih jalma anu biasana istiqomah salat maghrib salat isya dina berjamaah gitu tapi dina subuh mah kadang-kadang sok kacolongan we teh gitu ibu ngarawaskeun tuh salat subuh mah sok aya we gitu gitunya maksudna teh telatna teu berjamaahna gitu salat subuh mah gitu mawi kadang kawis disebatkeun kieu jalma katilai soleh henteu solehna teh cenah dina salat subuhna lamun salat subuhna rapi gitu kalaksanakeun wae bari jeung berjamaah insyaallah eta jalma anu soleh cenah tapi ieu teh keur urang keur nganilai urang sanes keur nganilai batur ulah pada ningali batur salat subuhna kaberangan lain jalma soleh gitu lain kitu hartosna tapi ieu mah keur nganilai diri urang sorangan yen unamina salat subuh eta tiasa jadi ukuran keur diri urang lamun urang ngaraoskeun dina salat subuh teh lah rapih lah sakieu mah gitu tara gitu bikin kasubrang gitu salat subuh ti beurang teh geuningan itu salat duha tapi make kunut gitu ngarang-ngarang salat gitu teh pan kadang-kadang sok tara khusyuk da dina hatena teh geumpeur duh bisi beakeun manten waktosna dikir ngadoa maca Quran sareng tapakur naon atuh tapakur teh mikir urang tina sababaraha hal nu diparentahkeun ku agama urang keur dipikirkeun
minal muamalati tina padamelan urang maksudna teh lain padamelan dina padamelan pakasaban dina pergaulan urang sadi dinten dina urang ngajalankeun kana kahirupan urang ieu ngajalankeun ibadah ka Allah ku cara kumaha ayuhasiban nafsahu bima sabaq dipalire deui ku urang diparios deui naon anu ku urang dilaksanakeun sadinten kamari dipapai dosa naon gitu kasalahan naon gitu dina ibadah naon ya gitu nu kamari aya nu salah aya nu kurang dan memang kitu kedahna teh gitu jalma anu tiasa muhasabah anu tiasa ngahisab dirina untung ka bina-bina qad fa zaman hasaba a'malahu abada wa wazana nafsahu ala kulli nasami min qabli an hasabahu rabbu mukhtatam bagja kabina-bina jalma anu tiasa ngahisab kana dirina sorangan dina setiap napas-napasna samemeh engke dihisab kalayan hisaban anu sabener-benerna jadi samemeh urang nyorang kana yaumul hisab urang teh diajar ngahisab heula diri di dunia ieu supaya naon lah supaya teu geumpeur teuing lah kitu Bu ulah nepikeun ka urang teh ngajenghok kitu teh ngajenghok gitu jiga jalmi anu ditagih ku bank ngajenghok atawa jiga jalmi anu ditagih lah gitunya kunaon gitu jiga jalmi anu sok resep unyak anjuk gitu tapi tara dicatet gitu lagu ditagih teh pan ngajenghok aduh geuning hutang urang teh gede geuningan gitu tah bilih kitu samemeh urang ge teh dihisab ku Gusti Allah anu di dinya urang teu tiasa teu walakaya urang teu aya lolongkrang pikeun nyalindung pikeun nyumput pikeun ngabohong pikeun ngarahul gitu moal tiasa tah samemeh kitu urang teh muhasabah heula diri urang teh di dunia ieu deamutan kumaha carana minimal papai anggahota tubuh urang anu tujuh anu engke bakal balitungan sareng Gusti Allah dimulai tina soca teras kana cepil teras kana mulut kana panangan teras kana patuangan teras kana sampean ieu tujuh anu pokok anggota tubuh urang anu pokok nu tujuh ieu anu bakal ditaroskeun naon wae amal soca naon wae amal cepil naon wae amal lisan naon wae amal patuangan sareng panangan dipapai soca teh kamari ningali henteu perkara-perkara carikeun Allah ningali orat batur henteu gitu henteu cenah ningali orat batur ngan ningali we cenah dina TV mah gitu kumaha cenah sami ke orat batur sami sanajan dina film oge kudu ditaubatan nya kedah nya minimal kitu urang marios teh gitu aduh astagfirullah istighfar tina nonton sinetron anu kamari ningali orat batur anu dibuka-buka ningali naon kitu teh astagfirullahaladzim abdi tobat atuh da cenah enjing ge bade nonton deui atuh nya tinggal tobat deui we jadi ulah waka ulah gaduh sangkian jeung ulah jadi putus harapan dumeh urang teh naonnya boga sangkian enjing teh non kahareupna teh urang rek ngalaksanakeun deui eta kasalahan cenah abdi mah rek tobat teh heueuh bisi engke teh hanas tobat ayeuna kalah dosa deui itu ayeuna tobat gitu isuk dosa deui ulah jadi emutan gitu pokona mah ayeuna dosa harita tobat isuk dosa nya tobat deui wae ngan dosa naon dosana ulah direncanakeun ti ayeuna keneh ulah direncanakan ti ayeuna keneh gitu. Tina cepil gitu. Tina mulut tina lisan urang pilih aya bahasa-bahasa ngarendahkeun batur ieu dinten kamari teh aya teh nya bahasa nyawad batur aya teh nya bahasa ngomongkeun batur
aya teu bahasa ngadu dombakeun batur, aya teu bahasa-bahasa naon debat jeung batur adu renyong, aya deui teu nya bahasa-bahasa ngabohong, bahasa-bahasa nyalirukeun ka batur. Terus kana panangan gitu nya aya teu nya panangan-panangan ieu dipake cubak-cabok ka batur, teu aya piraku. Aya teu nya ieu panangan urang teh dianggo naon, dianggo tulas-tulis kana perkara anu teu penting, anu teu layak, anu pidosaeun aya henteu. Pan zaman ayeuna mah teu da nu namina panangan teh jadi alat keur ngomong. Alat keur ngomong ayeuna mah. Dina naon ngomongna dinu HP ngomongna gitu. Jadi jalmi teh ngarariung nama, tapi ngobrol nama jeung nu jarauh zaman ayeuna gitu. Sakeluarga teh ngarariung bari nyarepeng HP teh. Ngobrol sarangan nu aya mah nu di hareupeuna kudu sabada kecap dua kecap. Tapi ngobrol panjang nama sareng nu di luar pan kitu gitu. Perkembangan teknologi gitu, sapertikeun kitu. Gitu. Ngan memang ku ayeuna teknologi urang janten gampil. Gitu. Tapi ulah dugikeun ka teknologi anu aya teh ngajalanan urang kana pidosaeun teh. Si aya gitu. Tulas-tulis naon anu teh ieu. Tadina waktu subuh di pariosna teh, dina waktu subuh. Tapakur. Karena perkara anu parantos dilaksanakeun tina kakurangan diri, kalelewedehanana diri dina ibadah. Buah-buah itu ibadah teh kurang sae. Teu aya elmuna, buah-buah teu ngangge ilmu. Namawi thalabul ilmi penting ka bina-bina. Pikeun naon? Pikeun ngagugurkeun kana kakirangan urang dina ibadah. Jadi urang teh tiasa ekol gitu. Maksudna teh lamun ditaros teh naha maneh kitu. Salatna teu peuti bener sia gitu. Babacaanna awut-awutan keneh. Nuhun Gusti da abdi teh nuju ngaos keneh gitu. Minimal kitulah gitu. Lamun teu dibarengan ku ngaos mah gitu. Kita berenang. Nah, sia mah ibadahna teu pati bener, teu make ilmuna gitu. Nuhun Gusti nya abdi teh teu acan pendak hancana ka dinya kan kana babeh teh. Nah, gitu maneh sok ngaji panteu. Intina mah thalabul ilmi wajib faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi. Wajib paling henteu pikeun ngagugurkeun kana kasalahan urang, kasanaon kaleleyan urang dina ngalaksanakeun ibadah kakirangan-kakirangan gitu. Di parios naon anu kamari dilaksanakeun teh dina waktos subuh teh tina amal-amalna gitu. Alfanusani pima yang pongpi ilmu mukasyafah. Terus di tapakuran deui perkara-perkara anu manfaat anu bakal mawa urang langkung iman ka Allah Subhanahu wa taala. Ku cara naon kurang dipikiran teh pikiran fi ni'amillah dina nikmat Allah. Ieu masih dina waktu subuh keneh kitu. Bari urang zikir, bari ulang wirid teh ka Allah teh, bari napakuran dosa-dosa kamari teh. Dilenyepan deui kanikmatan-kanikmatan ti Allah anu ku urang karaos tiap dintenna teh. Anu eta kanikmatan Allah teh langkung gancang ngadeuketan urang pan daripada urang nu ngadeuketan nikmat Allah. Itu. Rek nikmat anu jelas, rek nikmat anu teu pati katinggal maksudna nikmat anu nyata bade nikmat-nikmat anu batin. Terutami kanikmatan-kanikmatan anu pangageungna, nikmat-nikmat pokok. Nyata nikmat iman sareng Islam. Nikmat iman sareng Islam teh disebatkeun nikmat anu paling pokok sebab jadi pokok sagala kasayan. Sagala kasayan kahadean naon wae bakal jadi kahadean di sisi Allah teh bakal bener jadi ibadah teh upami disimpen di luhureun keimanan pan eta pokokna. Lamun kahadean amal baik
kebajikan berbuat baik naon wae lamun teu disimpen dina luhureun keimanan heuda moal jadi amal soleh. Tanu ngabentenkeun orang-orang muslim orang iman jeung jalma anu teu boga iman jalma anu lain Islam teh Bu ngabentenkeunna teh naon maranehanana mah teu boga amal soleh. Mungkin kahadean mah boga tapi kahadean teu jadi amal soleh. Benten kitu kahadean jeung amal soleh nya benten kabina-bina. Ari amal soleh mah berlaku dunia jeung akhirat, ari sebatas kahadean mah ngan saukur di dunia unggul. Sehingga kahadean jalma-jalma anu henteu boga keimanan semet dunia. Balasanana ku Allah mun perlu dibalas di dunia keneh. Da moal aya bagian kanikmatan di alam akhirat keur jalma anu teu boga iman. Rek sakumaha wae hade manehanana nyieun kahadean bahkan kahadeanana teh ngaleuwihan ukuran jalma-jalma Islam saumpamana lamun manehanana barang bere teu kagok barang berena teh sakampung salembur misalkeunana nu dibagiina teh kitu sanajan manehanana teh ku duit manehanana sorangan kitu nya dibere keur pembangunan sarana ibadah atawa bahkan ngongkosan umat muslimin gitu sabara urang loba pisan gitu supaya bisa ngalaksanakeun amal naon contohna teh ibadah haji saumpamana diongkosan ku jalma nu teu boga iman maka keur jalma nu teu boga iman tadi henteu jadi amal soleh digambarkeun dina Al-Qur'an waladina kafaru a'malukum kasarobim biqi'ah nyaeta jalma-jalma anu jalma kafir nu teu boga iman maka amal-amalna teh sapertikeun fata morgana teh anu aya di tengah padang pasir ti kajauhan ditingali teh wah itu teh itu talaga gitu aya biru-biru kitu warnana teh segar-segar kitu buah sumber cai gitu maka ningkeur dahaga kieu gitu kajalaku jalma-jalma anu haus mah disangkana teh mata air gitu ya sabuhud dom'an jalma-jalma anu haus mah nyangkana teh cai tapi nalika dicaketan ternyata teu aya sama sekali cai sapertikeun kitu Allah ngaumpamakeun jalma-jalma anu teu boga kaimanan rek sakumaha wae lobana maranehanana nyieun kahadean di dunia ieu eta teh sapertikeun kitu wae ceuk maranehanana anggapanna teh ieu kahadean tapi engke di alam akhirat moal aya nilaina naon sababna teu boga kaimanan da syarat-syarat pikeun jadi amal soleh mah kudu naon kudu iman heula namawi dina Al-Qur'an sateuacan aya amilu solihat aya amanu heula ilal ladina amanu wa amilu solihat dina sababaraha ayat gitu amanu amilus solihat naon hartosna amanu kaimanan jeung amal soleh direndengkeun ieu teh mere pelajaran ka urang yen bakal jadi amal soleh teh lamun dimimitian ku amanu heula ku iman heula lamun teu aya kaimanan maka rek sakumaha halina ge moal jadi amal soleh nya deui naon kitu bedana amal soleh jeung kahadean tadi teh amal soleh mah bakal natrat nepikeun ka akhirat amal kahadean mah semet dunia amal soleh mah engke bakal jadi naon bakal jadi bakal urang bakal jadi babaturan urang anu sajati babaturan teh pan aya 3 contohna teh contoh aya babaturan anu diajak kana hiji urusan teh teu daek nganteur-nganteur acan urang teh gaduh sobat 3 si A si B si C urang teh kabeneran urang teh kudu ka pengadilan urang kudu ka pengadilan aduh ieu teh riweuh teu apalna naon gitu kudu kumaha atuh maka ngajak si A begitu ngajak kasih aku mah ceuk si A teh aduh boro-boro nganteur kuring mah teu apalna naon bisi kumaha-kumaha ona bisi teu bener diantar ku kami mah jig we sorangan gitu aduh kudu kasaha deui atuh nya ieu teh ngajak batur teh ya oh aya babaturan hiji deui si B datang ka si B hayu atuh anteur kami
ka mana, ka pengadilan, rek naon, oh iya rek urus gitu, rek urus administrasi lah iya rumah tangga saumpamana gitu. Terus kumaha cek si B teh, hayu atuh ari semat naon semat nganter mah, ngan kuring mah nganterna nepikeun ka gerbang wungkul. Palobah urusan di jero kuring mah teu apal naon, nganter teh nganter wungkul wae nya cenah gitu. Aduh ieu jalema teh ieu urang teh ieu heupan butuh jalma teh anu bisa nungtun urang tudah-tuduh ka urang kudu kasaha deui. Aya nu katilu si C teh ya ieu mah aya. Urang cobaan ka si C sanajan teu pati deheus sanajan teu pati deukeut ka si C teh. Jijuk-juk si C teh. Mang antar kami atulah bantuan ka mana, ka pengadilan arek naon rek urus ieu teh permasalahan dina kahirupan ieu gitu. Atulah ku kami diantar. Tenang we lah. Ku kami diantar. Hayu kami rek mawa motor, kami rek mawa mobil, hayu diantar ku kami. Dituduhkeun ku kami, diurus-urus ku kami gitu. Maneh mah tinggal seuri weh gitu. Bener diantar ka ditu diurus-urus. Babaturan urang teh teh aya 3. Aya si A babaturan anu teu daek nganter-nganter acan. Saha babaturan anu teu daek nganter-nganter acan, harta urang teu daek nganter-nganter acan. Teu meunang dicanaka ka kuburan, motor teu bisa dibawa ke kuburan. Teu daek nganter-nganter acan. Aya babaturan anu kadua teh ya, kumaha babaturan anu kadua? Daek nganter tapi semet lawa. Saha eta? Kulawarga eta mah daek nganter nepikeun ka kuburan. Nepikeun ka naon? Istrina atawa anakna atawa ieu nepikeun ka ceurik-ceurik. Aduh cenah bapana atuh abdi ngilu saumpamana gitu. Atuh abdi rek jeung saha hirup abdi ngilu saumpamana gitu. Ari cek ustadna teh ya sakalian atulah ruang we sakalian gitu. Ari hayangeun gitu mah. Tapi palebah dikitukeun mah mungeun geuningan ngilu di ruang teh gitu. Gitu. Horeng semut gitu. Tapi aya babaturan anu katilu. Anu nganter ngurus-ngurus ngalancarkeun kana urusanana engke di alam akhirat. Naon? Eta teh amalna, amal soleh eta teh. Mbai ularas engke nu namina amal soleh teh bakal jadi teman anu sajati. Amal soleh, mbai orang amal soleh. Naon we nu kurang kasodang sing jadi amal soleh. Amal soleh henteu berarti kudu ibadah-ibadah anu jelas dalil-dalilna gitu. Da geuningan amal soleh teh ku najong rokrak di jalan bisi katinca ku batur oge eta teh amal soleh. La tahkironna minal ma'rufi syai'an. Ulah anjeun ngarendahkeun kana amal soleh sanajan sakepeur. Sanajan ku cara walau antal ko wajah ahika dua cintolikin. Sanajan ku cara urang marahmai wajah senyum di payunan dulur anjeun eta ge tos jadi amal soleh asal boga keimanan gitu. Para ibu rahimakunallah parantos adan, mudah-mudahan ieu majelis ngandung barokah sing janten jalan pamuka lawang kasayan pikeun urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna urang tutup kalayan doa sapu jagat sasarengan ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Khairul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.